Satu, dua, asal keluar. Satu, dua, tiga. Ah yakin si anjing. Satu, dua, tiga. Ah yakin si Raun mah. Satu, dua, tiga. Aingnya kumaha kakang Wirana bebejana lah. Aingnya. Nah, sieun aing mah lah. Beda. Mewek pada jebel. Kat. Aing berarti aing tegas maehan Cahayati makanya ngata teh pamajikan anak Kang Wira. Aing kudu kumaha ari geus kieu ari bebeja aing sieun ku Kang Wira da geus puguh aing anu maehan Cahayati teh. Geski kudu kumaha atuh aingnya. Ari teu bebeja. Heuda kumaha deui. Berarti aing geus maehan dulur aing teh. Hai atuh sepe. Dasar jelema nurus tonyong, tebuh nyentrungkeun ka aing. Naon sia teh? Ngalawan ka aing. Apa ye aing Ki Barong? Burang barong ka aing mah teu nyaho. Ari si goblok sia teh kesuan dipaehan ku aing. Udah goblok. Lawan si aing goblok. Udah. Nyaho aing kebenem kuhudan sia goblok. Udah sia goblok. Aduh, sok lawan si aing goblok. Aduh. Lawan sia tadi goblok. Aduh. Udah sia goblok. Aduh. Tong porong-porong gitu sia teh sok udah lawan aing sia. Ki Barong. Si Ki Barong ada teh. Aya kene si Ki Barong. Tapi jiga sorangan. Anger we si eta teh leungeusna. Jelema nu tutua dosa disiksa. Dasar garong si Ki Barong heueuh. Bener sih eta Ki Barong heueuh. Kekeduk karung teh ya kan. Si eta bener. Aduh.
Barong. Naon teh jelema teu kuat dosa disiksa kieu. Naon deui sia pipilon ka aing? Aing sia saha? Lain pipilun orang makan ku nyawen pona jelema teu tua teu dosa disiksa kitu. Ngahalangan tadi ka aing. Ka aing ku aing dijongkokeun ka rek ngalawan si goblok teh tah. Jelema menghalangan jalan teu tua teu dosa dikat disiksa. Teu eling-eling mah teh Barong. Ai goblok kada ngadawa hareupeun aing. Soal sia mah kudu kade ku aing goblok teh. Dah, kudu gaji aing. Maju sia goblok di nurun-nurunan wae sia teh. Goblok teh budak segede. Iya sia ku aing. Budak goblok. Teh. Goblok. Ai. Budak pasti ieu. Oh, teh. Nya Barong teh. Mau tong nurun-nurunan wae sia teh goblok. Salieur ka aing na ge. Maju. Goblok teh sia. Udah goblok. Ngajago ka aing. Sia teh urang mana teh? Naon goblok teh. Goblok teh newo-newo aya deui sia teh. Waduh, sowak aing, tapi aing wajar ka itu. Sok sia goblok. Aing sia teh ka aing ngelawan dua. Naon sia deui? Goblok teh newo-newo. Aduh, aing sowak nulungan teh, tapi karunya ke jelema itu. Aduh, Gusti, kurang kena aya nulungan. Goblok sia di ka aing ngabongohan. Aing teh inget lah. Karena sini di sangharapan ku jawara ieu. Alhamdulillah, aing nulungan. Newo-newo wae sia teh deui. Yo, tada saya yo. Aduh. Waduh. Goblok. Goblok deh. Aduh. Aduh. Ya, ini gitu mah.
Iya lawan anjeun mah, aduh. Der, atuh adik kitu mah. Ai urang bungkaskeun tarungan teh. Aduh, goblok gitu ya, aduh. Haram jada, aduh. Menang si haram jada. Kira aku kudu diparagatkeun mah ieu nyawa si Barong. Tapi lamun teu diparagatkeun matak ngamadaratkeun ka sararea. Jawara aing menang euy. Jawara aing menang. Jawara aing menang euy. Menang euy jawara aing. Menang, jawara aing menang. Hei, jawara aing menang euy. Jawara aing menang euy. Hei, jawara aing menang euy. Jawara aing menang euy. Hei. Jawara aing menang euy. Gitu. Aing urang si urang yang kakak aing modal. Ayo aing ka urang. Ampun. Sampai. Anjeun kesana. Dia pada ngiring ke Aden. Di mana anjeun? Abi teh tadi ningali Aden bergalungan teh. Dia udah ngiring ke Aden ah.
diajar silat, Raden. Kuring mah teu boga pademukan, Mang. Kuring mah tukang ider-ideran. Melu ka kuring mah capek. Awios Raden ah, yang ngiring we, Raden. Ya karep lah aya melu mah. Jaga dengan pengiuhan yo, hujan yo. Gimana nu aya pengiuhan mah? Pagi itu tuh Raden tuh. Aduh. Ya ya udah ada kuring kebenangan tuh masih barong. Ayo atuh urang nengok pangiuhan, Mang. Ulah Ceng, ayam Kang. Udah si rawon, Ceng. Oh bener Kang, eta mah. Ya, Bang, udah gue Ceng. Udah, Kang. Rawon. Kang. Si goblok galah ngabong boyos, kalah hare-hare si goblok. Rawon, daguan Rawon. Oh man. Kumaha geus kieu? Lah aing mah kabola. Si goblok Rawon kalah ngungkung. Rawon. Sugan gelonya Kang. Rawon. Aduh. Aing kudu lompat ya mah. Lolo itu kalah narikan si Wawalang Rawon. Udah Baseng. Udah Kang. Oh ya, ke mana? Kalau lompatan saya goblok. Sabun lah. Aisyah kalau lompatan, walak. Rek mana sih ya? Saya ngap. Aisyah walak kalau lompatan. Lah geus sae. Kita jalan mata paehan aing tah. Goblok. Kita maihan ka aing sete. Oh, sok-sok aing podaran tah. Podaran tah. naon sete. Walak. Nah, bet hayang di podaran sih ya. Heeh, sok kuatkeun aing. Ari sia lieu rawun. Kalah nitarah modaran ka aing. Geus lah. Sok-sok tong loba omong geus. Paehan aing tah ku salia tah. Aing paehan di dieu sok tah, geubat tah. Paehan aing tah. Sok-sok geubat. Ah yakin si Raun mah mabok. Bos ya mah ketumpangan jurig baralak Raun.
Lah, geus lah tong loba omong lah, geus we aing podaran tah ieu bedogna ye. Podaran tah aing tah, beuh tong loba omong lah. Modaran padah naon Satirawun? Heeh, ye. Eling Satiwalak telah nitah modaran ka aing. Sok cing di diha. Buka. Sok caritakeun sate kunaon. Udag memedi. Eling Satiwalak. Ya batak aing teh hayang nitah modaran ka sia teh aing teh keur eling itu goblok. Atuh. Pugus ya teh keur teu eling mata hayang di podaran ge. Goblok. Sok tong loba omong lah geus podaran aing tah. Kalau nikah modaran. Kunaon si aing teh Rawun. Heueuh nya eta mata aing hayang nitah modaran ka sia teh aing teh gablek dosa. Dosa. Gablek dosa naon Satirawun? Aing teh geus modaran jelema tah. Ye, kurang ku aing di rebut teh. Jelema na teh eta teh nu dipodaran ku aing. Nu mawa koran. Heueuh eta teh Cahayati nu dipodaran ku aing teh. Cahayati naon Satirawun? Cahayati Kang Wira nu dipodaran ku aing teh. Cahayati Kawira. Sia eling Rawun. Aing ngerasa boga dosa. Modaran Cahayati. Memajikan Kang Wira eta teh aduh. Ngan urang kudu bisa ngajelaskeunana sing bener. Nya kitu da seng. Heeh, Kang. Nya atuh ayeuna mah urang hayu we bareng bebeja ka Kang Wira, Kang. Heuh ya Rawun. Tah, sieun aing mah lah. Heuh mata kitu ge sia teu apal meureun Rawun eta Cahayati. Eta geus mah hayu ka Kang Wira. Heeh, nya mata ku aing di podaran ge da aing teh teu kenalan heula, mata geus di podaran. Mun apa Cahayati mah ku aing ge moal di podaran sia teh Lukman. Heuh geus mah ka Kang Wira Kang bebeja hade goreng ge. Aing nya kumaha ka Kang Wirana bebejana lah. Rawun kunaon mewir nih nya. Teuing kunaon sia teh bisa mewek kitu nya. Heueuh. Masalah naon ieu euy. Heueuh. Ieu mah bakal aya info nu penting ieu mah coba deukeut arong ke. Tapi dengekeun heula kita di kadang itu kemana? Kadenge ieu. Mending kayak deukeutан nya. Heeh. Tapi ulah ganing euy. Tuh deuh si Rawun. Kunaon eh. Ieu, dengekeun. Dedengan orang tadi cenah cek si Rawun cek Hayati modar cenah merenangnya. Bener gitu atau hantu eta teh euy. Tapi eta orang aya di si Rawun geuning. Heeh, tah. Kamari kan di Cahayati. Heeh, di awal eta. Si Rawun miwir, Cahayati pae. Sok. Aya naon nih euy. Geus ah, hayu Rawun, Kang Wira Rawun. Geus lah. Hayu ah. Ngayu atuh.
emang Arin gitu. Geus Arin itu ka mana teh? Nah. Arin ieu mah. Rek dituturkeun moal. Oh ya Bang, tuturkeun. Ayo lah. Tuan, naon? Kajang-kajang teh atulah aing capek. Pan meh buru-buru tepi Aisyah Rabun. Ada aing mah lapar. Heueuh lapan mah hayu meh buru-buru tepi. Sugan we aya kejo ten Kang Wira. Ah, aing mah lah. Kalah heueuh. Geus atuh urang heula, capek mah. Langsung. Aduh, Kang Wira, salah. Aduh, aing mah. Kok beneran keur ngarupul di dia. Geuning Rabun bage ya Rabun terus mana Rabun? Ah, ki ah. Aing lah. Bingung aing mah ki. Ah, Ini kabingung naon? aduh aing kudu dicaritakeun teh aing teh banget bingung ki. Ah, Bingung naon atuh? caritakeun ulah ki. Nya kudu asa berupa tadi ngomongkeun. Heuh eta tidak kumaha eta mah ki da meureunnan. Ah, pokoknya mau dicaritakeun mah ki. Ah, aki bakal da keulna ka uing ki. Kudu teh kudu aya sabab anu puguh meureun Rabun. Heuh nya eta ki. Ah. Anu kumaha tuh teh nya nyaritana bingung. Di beh mana? Uing kudu. Ah. Kayaknya ki. Cuma gitu ya teh Lukman, bukan hafal didinya Lukman. Oh, si Rawun teh geus anda saja lemah ki. Anu mawa korang. Oh. Terus benang korangna. Aya korang nama di si Rawun ieu. Heuh nya eta kok aing dibawa orang nama ki. Ah. Oh, syukur atuh ari kapan gede mah eta korang. Yang selamat amanat teh. Heuh nya eta nu dipaehan ku kuring teh ki. Kumaha dulu man ya aduh. Aya. Hayati Kang paihan ku si Rawun teh. Cahaya bisa hai teh. Hati Kang. Hayati Oh pamain. ikan akang. Murah Kang. Nah, hati yang bisa dipaehan gitu kumaha ieu alatanana Rabun. Nya eta kuring kitu apal. Mun kuring apal pamajikanna Kang Wira mah meureun ku kuring mah dipaehan ki. Nya eta kuring teh nepok orang ieu ye. Kuring teh heula pernah bebeja ka aki. Saha wae nyokot kurang ieu. Nya ku kuring teh rek dikumaha we carana meureunnan. Ah, nu penting mah korang aya di leungeun kuring, rek ditandasa rek dikutuk-kutuk ki. Tapi da eta geuningan korang teh aya di Cahayati.
saha jamaannya ke orang ke sapagodos jeung kahayang akang atau jeung geus direncanakeun ku akang meureun pertama di kumaha oge saha oge cekasarna telah salah pati oge meureun kumaha deui meureun aya hese cokot-cokot orang lain kitu lain meureun